Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra, naraskeun hanca garapan nu katuna. Carios kalayan judul Samagaha di Cempala. Ieu dongeng karangan Ki Leuksa. Kalayan didongengkeun deui ku Mang Barna. Sok kabarayun sadayana. Sakada pula mitra kaum dangu satasan diteraskeun aya bewara ti Mang anu bade ngiring ngareuah-reuah parantos sayogi kaos grup MDMB bahan tina katun Kombed 30S dijamin raos sareng langkung reueus di anggona. Sayogi ukuran M, L, XL, double L. Tangan panjang sareng ponok. Ieu teh bilih peryogi tiasa nga-SMS we atanapi WA ka 088557850430. Aduh nun, naon cenah MDMBD mitra dongeng Mang Barna. Kaosna sae mitra mangga. Mohon kene wayahna aya gambar Mang kitu nya. Mangga tiasa pesen. Hatur nuhun. Mitra dangu hanca anu katuna waktos dinten kamaria teh upami telepat mah parantos dugi ka. Ayo siapa laju? Siahan nurek sosoro. Wajor. Mana nurek jadi pahlawan? Kadieu sing deket. Kaing. Dicacag sia kabeh oge ku aing. Cek eta garong bari ngacung-ngacungkeun bedoga. Nyapuguh atuh anu sejena. Jadi seber keung nenyo nu tatu geus patulayah getih curcor mata keung. Nya akhirna mah malunur deui taya nu wani maju. Pakarang dipiceun beungeutna sarpa ngalawan taya hartina. Kalah namahan karugian. Tanaga ruksak awak cilaka duitna beak dipaksa dicokot ku balad garong. Dag, bagus. Nguruskeun cejenguk. Cokotan we duitna. Gunukeun bawa kana perahu. Buru. Ceuk Ki Gundali marentah ka anak buahna. Brut-brut ngacewang wadah duit. Nanti dibikeun dipaksa jelemana ditampiling tepi ka nyungkur itu. Ngarti mah hidang dibikeun we dah yang salamet. Akhirna duit kabeh ledis dikukud ku balad Ki Gundali. Limahanana ngagemol duit jeung perhiasan. Ting cakakak sareuri. Terus arinit ningalkeun pasar. Muru kana parahu. Kalacat naraek saurang dihanap. Parahu disurungkeun ka laut. Soloyong gajleng cele nutas ngadorong ge kana parahu. Geuleuyeng parahu garong teh maju ka tengah sagara. Didayung lalaunan bari ting cakakak sareuri. Hiuk angin laut ngagelebug. Manuk camar reang di sarada ting kalayang nyameran mangsa. Omak laut ting surungkuy pasusul-susul. Lamakna paudag-udag ka basisir. Ting siriwik mata kuaas. Parahu Ki Gundali beuki ka tengah angkleng-angklengan kaluhur kahanap. Diayun-ayun ku omak laut. Ki Gundali nangtung bari muril kumis. Awani, belang duit euy.
menang sabaraha ribu perhiasan kumpulkeun urang jual ka toko euy. Duitna urang pake sukan-sukan di restoran. Mangga Kak, geun mong itu lah. Jasman, kadikeun buntelan euy. Cek Ahwani salah sahiji anak buah. Itu nate bari nunjuk kana buntelan nu deket si Jasman. Cok kate kumane atuh pan katejo meureun. Dewek mah keur ngawelah ye. Nah, mun asa ngeunah pisan. Cek si Jasman teu ngagugu. Da memang keur digawe manehna mah parahu moal maju lamun teu didayung. Sing aduh sia. Kitu-kitu wae mung. Pajengkang Ahwani cengkat ngajewang buntelan deket si Jasman. Terus dihitung digunuk-gunuk. Tetela hasilna mau cekil. We eta mah usaha teh untung. Duit menang loba. Cakak Ki Gundali seuri. Dengekeun ku siedak. Syahro Ahwani. Jasman Sahyam. Ieu duit ulah hayang ngabihan we. Kabeh dicekel ku aing. Sing saha anu aya pangabutuh kari ngomong. Engke dibayar ku aing, ngarti? Okna bari rutret ka anak buahna nu opat. Kuring mah nyeta yang beli kebo ye meta duitna we kalah. Naon Jasman balagug sia. Kahayang teh teu akur jeung badur. Kenaon sia kebo kari siri-si maraban. Rek di mana diteuneuna sia. Cek Ki Gundali Bari molotot. Si Jasman muringis teu ngomong deui. kuring mah butuh carangka Kak. Naon sia carangka? Aneh deui wae sia kahayang teh. Nya keur oleh duit atuh Kak. Cek Sahro satengah ngoa. Daha teh namah keuheul. Pedah duit dicekel kabeh ku gegedugna. Padahal apa nu ngalana mah anak buah. Da Ki Gundali mah ukur nangtung bari nulak cangkeng. Tutunyuk we jeung paparentah. Jadi eueuh gadag. Ngaco deui wae sia. Duit mah teu kudu diwadahan ku carangka sia. Dina rajut ge buni. Jeung depan duit mah aya di aing. Geus. Ngomong sia kumaha aing we. Mitra, anak buah Ki Gundali eueuh nu ngomong deui. Si Jasman anger ngabelah. Parahu majuna launan. Da aman ayeuna mah. Nyatana geus jauh ti basisir. Moal aya nu wani nyusul. Langit beuki lenglang taya aling-aling. Aya mega nu halangan panon poe bengras. Nyaangan buana panca tengah. Parahu nu ditumpakan ku garong terus ngangkleung. Cakapeung sok tepung jeung parahu leutik. Milik pamayang beurang. Anu sok nguseup bari ulin hasilna teu sabaraha ukur tambah lumayan. Saenggeus rada lila anggleng-anglengan. Si Jasman nanya ka Ki Gundali. Bari eureun ngawelahna. Rek ka mana teh? Urang teh Kak ka Pulau Haniwung atawa ka basisir kudu puguh heula ye bisi jauh teuing ka tengah sagara. Jasman euy. Coba lamun ka basisir Cilingga euy. Aing hayang dahar. Beudeng lapar yeuh. Temal Ki Gundali ngajak balik deui ka basisir. Ngantang tuh lain tempat anu tadi. Ayana rada behwetan. Moal aya nu nyusul ti pasar, Kak. Nah sia teh borangan deui. Jejerih lalaki-lalaki sia kudu gede wawanin sia jalu mah. Montong borangan sia. Cek Ki Gundali
bari nulak cangkeng panona molotot. Si Jasman teu ngomong deui Parahu di bebener dipengkolekeun ka basisir Cilingga. Si Jasman geus loba pangalaman dina mawa Parahu sabab tadina urut pamayang ngan eureun tina ngalalauk ngahiji jeung balad Ki Gunali dumeh boga kanyeri ka babaturanana anu hianat malah geus kungsi males pati babaturanana anu hianat teh tiwas di tengah laut dibinasa ku anak buah Ki Gunali anu sejen. Parahu teu eureun-eureun maju lalaunan. Diayun-ayun ku ombak angin laut tayaeuna. Manuk-manuk tingkalayang sawareh nyirorot nyamran hurang. Jaul deui ka luhur, terus mumbul teuing ka mana. Lapat-lapat ti kajauhan. Katenyo pulo ngajumpluk. Basisir geus katingali. Daun kalapa pating garupai kawas nu ngabageakeun. Di antara rajegna tangkal kalapa aya wawangunan sederhana. Eta teh warung sangu jeung kadaharan sejena nu ngahaja disadiakeun keur para pamayang. Atawa nu ngadon ulin di basisir ngan teu pati rame kawas di pasar. Ieu mah tempatna rada sunyi tapi ari pamandanganna mah enah. Geusik mayak pak lega kumang ting karayap kewuk uninga kewuk mitra jeung karang meningayang batu karang bodas ting borelak kasimuhan lama. Tapi euy awaskeun heula. Nah di darat eueuh picelakaeun. Ceuk Ki Gunali bari nangtung panonna neuteub ka darat. Eueuh ka aya ge tukang warung anu geulis teh geuning cik. Sapoe ieu mah keur kuring we nya kanya. Cek si Jasman manehna inget wae ka tukang warung nu geulis tur amis budi. Istuning bikaresepeun. Wah, di mana-mana ge nu herang mah. Komanon heula sia dewek heula. Nah sia bet sagala hayang deui. Neangan deui da loba atuh sia. Ki Gunali teu mikeun. Si Jasman teu ngomong deui. Baturna ukur nyerengeh teu karasa geduk awak Parahu kana keusik. Jeleng-jeleng laluncatan ka handap. Ki Gunali paneuri ngagegag bari mawa buntelan duit muru ka warung nu aya sisi basisir. Parahu dicangcang bisi ka bawa ombak geus kitu sararea asup ka warung. Nyai sadiakeun sangu haneut anu pulen deungeuna bijilkeun kabeh. Kasur kebutan angel ganti spray ganti. Kitu cek Ki Gunali bari gek diukop kana botol inuman. Turubna digegel lek-lek ditengak bari tangah. Da eta we gondok lakina nepi ka turu naek atuh. Awewe nu boga warung geus ngarti deui. Lantaran geus ngalangan gesat-gesut nyayagikeun ka hayang Ki Gunali. Ngagugu teh lain ku bela satia. Tapi sieun sabab geus apaleun kana adatna nu galak jeung barangasan. Teu kungsi lila sameja pinuh ku dahareun. Sanguna dua boboko bodas pulen ngebul keneh. Dengan rupa-rupa lauk laut. Di antarana teh aya lauk anu panjang teh geuning mitra. Naon teh lauk naon nu panjang teh nya. Lajeng goreng hayam, aya lalab, sambal jeung kurupuk. Keur cuci mulutna cau amon jeung jeruk siem. Manganyangakeun Kang atur lumayan. Mung sakieu buktosna. Cek tukang warung
panona ngaletan kaki Gunali atuh meningagak kaki Gunali ya teh sugema dikitukeun kuno boga warung teh hahaha syukur nyai syukur tadi mah ku si kakang mana goreng bawangna yo cek Ki Gunali karesepna teh goreng bawang biasana sok diawurkeun kana sangu anu rek dihanca hitung-hitung abon cenah majarkeun teh hah eta dina pisin Kang cek nu boga warung ngenyuk kana pisin mana koneng temen keur akang nyai cek Jasmani merung alah sia mah pipilun wae kakolo teh tah ping-ping hayam karoneng kudu menta nu lain-lain sia mah nyatu jeung koneng temen nah ari taun teh Kang pangabeuki eta teh mung ping-ping koneng mah mung hayang nu bodas kuring malah cek si Jasman teu kirim-kirim tapi leungeunna mah ngaragamang kana goreng hayam langsung digegel camuil lek diteureuy kede sia bagian aing sia ping-ping bodas mah tuh bagian maneh mah Ki Gunali nunjuk kaluareun nyatana kaluareun warung sarerea ngareret breh aya kebo keur nyatuan atuh cakakak sararea teh seuri da eta si Sahro nepi ka kabuhulan nepi ka terus onghek-onghekan hamek diketig punukna ku Ahwani atuh panonna mani buncelik napas we ngahegak kesangna ngucur kop kana cai leguk-leguk diinum tapi ka beakna alah sia mah kabina-bina teuing ngetig punuk teh euy alah tapi ka seueul lalaunan atuh euy lain nganuhunkeun kalah kagelandang sia mah kop dahar teh bisi beakeun tuh ping-ping hayam koneng hiji deui itu hayang-hayam bodas uing oge jig neangan ka paranye ka itu cek Ahwani camuil dahar meningaliman mageus sia kojong ngoromong wae nya tuh teh pek-pek sia sing seubeuh mun kurang keneh hakan boga warungna iya cek Ki Gunali bari ngareret ka awewe tukang warung nu direret ukur seuri teh yeuh nyeri hate dikitukeun teh ger deui atuh sareuri nu kabuhulan onghek-onghekan anak buah Ki Gunali geus teu ngurus tata kasopanan estuning sakarep isun kumaha cek maranehna bae estu sangeunahna pisan rasa maneh jago rasa maneh eueuh nu wani ngageureuh-geureuh saenggeus rengse dalaharna nu opatan bari ieu ti warung terus ngadaraweung dina keusik ngareunah iuh ku tetangkalan angin laut ngahiliwir nebak kana beungeut jeung dada karasa tiis mangkaning beuteung seubeuh kawantu tas dahar ngeunah atuh geus hese nyegahna sakadang tunduh datang narajang lengut reup sarare bari nyarane sirah lehek kerek nyegrek teu malire kana naon-naon kocapkeun gagedugna nyatana Ki Gunali teh saenggeus rengse dahar diukna teh pinah kana bangku panjang nyarane kana tihang palenyun udud asupna mulek kaluhur serebung bangun nikmat gero kanu boga warung seleuneu nu boga warung nyampeurkeun gek diuk gigireun Ki Gunali bade aya pikir saeunaon Kakang bari neuteub sorot panonna bangun seukeut panon herang tur bersih matak geugeut matak hayang ngeukeul
yang saha di warung Duaan sareng pun Adi kemana ayeuna nuju ngalacai ka sumur margi di dieu mah. Teraos rada asin lemawi sok ngala ka sumur palih kidul. bari nunyu ka kidul beungeut ngareret teu sieun dagang di tempat kieu panteun teu loba anu jajan jeung deui nah eta sok payu dagangan teh. Ki Gunali terus tatanya da karek harita aya waktu anu salse. Biasana masuk loba batur. Ah mimilikan we atuh Kang. Nanging da tara dugi karugel. Aya wae nu meser mah. Sanaos tukang ngalalauk suwung ge pan sok aya tukang kerang. Di dieu sok ngadon jajan. Atuh sajabi ti kitu pan sok seueur nu piknik ka dieu. Saleueur artosna raresepeun jajan di dieu mah. Ya, syukur aya kitu mah atuh. Tapi adi nyai geus boga salaki. Gaduh salaki mah moal daek kikieuan. Ah kacape-cape atuh Kang. Ari kitu lengok keneh nya. Oh syukur atuh. Ari kitu mah tapi nyai teh rana dawa balawan. Ki Gunali Teu era-era nanyakeun keur manehna mah eueuh basa era. Atuh boga warung rumenghap ditanya kitu mah teu buru-buru nemalan pipina rada euceuy. Nah hararese teuing ngerek nemalan teh. Dik jawab rana dawa balawan. Rana abdi mah Akang. Kebenaran. Ki Gunali ngagak-gak Seuri manila lengakan bakatku nikmat. Si awewe colohok leungeunang sapipi bari melong ka Ki Gunali. Kumaha lamun dikawin ku Agang daek henteu? Duka. Temalna ponok. Da bingungeun atuh nyebut daek da mung. Teresep kanu kasar jeung balangasan. Ari rek nyebut mung. Bisi ngamek Ki Gunali teh. Makaning geus apal kana adatna. Nah bage duka. Bodoh ding yeuh. Mun daek dikawin ku Akang moal kudu dadagangan kieu. Hayang naon-naon ge moal burung kabeuli. Hayang mas sabaraha kilo. Hayang imah segede naon. Hayang duit sabaraha karung. Pok kari ngomong. Ayeuna ge dibere ku Akang. Ceuk Gunali bari nepak dada panonna melong ka tukang warung. Ah Akang mah sok ngababarikeun kitu. Kumaha lamun teu bukti? Teu percaya. Tah teh nyaho naon eta? Ki Gunali nunjuk kana karung. Nu aya gigireunana isina duit meunang ngarampog ti pasar teh. Karung eta mah Kang. Isina naon? Paling ge kewuk atawa kerang. Kewuk mah aya di nyai. Bodoh pisan. Lain kewuk lain kerang. Eta teh barang berharga, barang mahal, barang gede. Anu dipikir hayang ku saradea heh nyai. Hayang nyaho isina. Ki Gunali mencorong ka tukang warung. Panonna molotot, sorotna beda. bet kawas Anu lapar. teu hoyong terang sieun. Nama ke sieun. Lain hayang imah gede, hayang emas gede, hayang sawah lega. Muhun. Naon atuh eta teh eusina? Ayo urang buka. Tapi ulah di dieu. Bisikan nyahoan ku barudak. Kamar geus dibersihan. Kasur geus diganti saprena. Ceuk Ki Gunali bari neuteub seukeut beuki katara tina sorot panon kanyahoan. Ki Gunali lapar lain lapar hayang dahar. Da beuteungna anu namru teh geus seubeuh ku kejo. Awewe tukang warung teu nemalan. Diukna kalah ngisa di katara bangun anu keueung.
Tapi rek ngejatuh wani sieun disabet ku badog. Cakaka Ki Gunali seuri terus nangtung bari ngajingjing karung. Leungeun katuhu we ngaragamang kana pepeuteyan anu boga warung. Ulah Kang, ulah kieu, ulah Kang. Eta awewe nolak leungeunna dikepeskeun. Tapi batan lesot kalah kabeuki pageuh. Hayang hirup, hayang salamet, atau hayang paeh, kane milih. Nulangtukeun leungeun akang ieu. Ulah Kang, ulah. Abdi mah alim. Alim Kang. Eta awewe terus ngejat babadug sisiku. Malah najongan sagala rupa. Tapi Ki Gunali teu sieuneuun giriwil eta awewe teh kalah dipangku. Najan sukuna totojer kakejet dipaksa dibawa ka kamar bari ngagak-gak seuri. Saha nu rek nulungan? Didinya eueuh sasaha deui. Adina keur ngalacai mangkaning jauh. Aya ge anak buah Ki Gunali opatan. Da moal nulungan paling oge menta bagian jaba keur harees deui. Brug sadapanto ditutupkeun. Jepret dikunci di jero, dibarung ku sora angin. Ki Gunali ngabedega nangtung karung dituna baju nalalaunan dilaan breh bulu dada beuki sidik. Kelekna ge ramok bok juga keur ngelek hayam. Bujal rada dosol. Buluan deui eta bujal teh. Hahaha, diajak kawin mung nyangeus. Urang heureuy we ayeuna mah. Baragadal Ki Gunali ngalaan pakean. Cerit awewe nu boga warung teh ngacerit. Tapi sora sakumaha tarikna oge ngiles diteureuy ku guruhna cai laut. Omak pating surungkuy ngagalura sapapanjangna. Angin ngagerung tangkal kalapa pating palenod. Di warung jempe taya nu jajan, taya anu ngomong anak buah Ki Gunali keun aku teluh kejo. Talibra kabeh oge lantaran peuting tadi tas ngadu kartu tepi ka janari. Duitna ledis bea kabeh nu matak isukna ngagalaksak ka urang pasar. Di kamar teu aya nu kadenge. Nu nyaho kana naon-naon anu keur kajadian. Iwati panto jeung janela bilik jeung kasur katut bantalna. Omak laut teh ngaguruh. Budahna nepi ka muncrat atuh. Parahu leutik tanpa daya. Teu wasa ngayonan galura sagara anu sakitu motahna. Mitra kaum dangu ayeuna urang caturkeun banar lauk anu kabur teh. Harita teh sabada bebas tina balai manehna mangabecir ka imahna. Geus teu malire kana naon-naon. Da tujuanana hayang salamet diri jeung harta. Baranggok ka imahna blus ka jero blug labuh kana palupuh. Pamajikan anak kaget terus muru bari nanya. Salaki dihudangkeun bangun anu gugup. Ita kunaon datang-datang adon ngalabuhkeun maneh. Kunaon atuh kunaon? Marak nanya gitu nah deh. Tapi salakina can ngajawab kalah ngahegak bari buncelik. Kesangna ngucur napas kerep sungutna calangap. Pamajikanana beuki gugup. Samar polah jeung samarampa. Rek menta tulung ka tetangga aranggang. Anakna keur eueuh di imah. Atuh jadi bingung. Nya tungtungna salakina teh digugulung ku sorangan. Ukur dipencetan punukna bari sakali-kalieun ditanya. Nya akhirna mah salakina leler karuas jeung kacapena. Renghap narik napas jero. Minta cai naang. Hayang minum. Nya heug
loba cai mah. Kojengkang kapawon nyekot cai tekung siri lagi sebalik deui salakina di inuman meningalek-lek bakat ku hanaang. Geus di inuman mah rada leler. Terus ngalaan baju haneutna kari kaos kutung anu baseuh ku kesang. Napa senang ngahega keneh ngan teu cara tadi teuing. Rada tenang ayeuna mah. Kunaon itu anu sanyana apana? Nah bet balik terusuh-rusuh teuing tara ti biasana. Jeung deui nah mana lauk? Pan biasa sok mawa lauk. Cek pamajikanana nu tetep can ngarti kana pamolah salakina. Pengekenya kami temangi karuas pasar di Tarajang Garong nu garalak jeung telenges batu malban tiwas binasa jeung enting jurah roh menegeti kami mah kaburu lumpat dah yang salamet jeung lebar ku duit deh mangkaning modal eta teh. Baruk aya garong di mana? Pamajikanana teu percayaeun. Lantaran geus lila teu ngadenge beja. Yen di eta wewengkon teh aya garong. Boga kakara ayeuna aya kajadian kieu teh. Jiga nama garong anyar, garong di nagara deungeun asup ka dieu. Garalak serem dikasieun kabeh oge. Gitu galecokna salaki jeung pamajikan nyawalakeun anu tadi kajadian. Nya akhirna sabada badami lila menang putusan eta sudagar lauk teh rek lapor kanu wajib. Lantaran lamun teu buru-buru dilaporkeun kahirupan rahayat moal tenang. Nu usaha moal jongjon akibatna bakal timbul pancabaya di masyarakat. Mun rek lapor kade kudu hati-hati jeung waspada. Ulah janji wae bisi cilaka keh. Cek pamajikanana ngelingan. Bisi salakina kanyahoan ku balad garong. Nu akhirna matak cilaka sarerea. Nyatang tuwe moal samarangan. Kami ge lain budak leutik. Pek tungguan imah kami rek lapor heula ieu. Kitu cek Ki Sudagar tuluy dangdan ganti pakaian geus tarapti kencling init ngajugjug ka kapala desa. Mitra kaum dangu sabada nampak laporan ti Bandar Lauk tea. Para pamimpin nagara teu cicingeun nu boga wewenang di daerah masing-masing ngayakeun panalungtikan. Pasar dijaga kuno wajib. Bisinya aya garong tapi menang saminggu dijaga. Garong teh teu datang. Kawas nu nyaho yen di pasar dijaga kuno wajib. Nu wajib teu eleh ganti siasat. Nu ngajaga teu make pakaian kaprajuritan tapi nyamar kawas rakyat biasa. Malah mah api-api rek meuli lauk. Menang 2 poe nyamar, katilu poena jebul rombongan. Turun tina parahu. Nu geus apal kana parahu eta ting raringuh. Culak cilik neangan pilumpateun. Ragayeng ngajingjing bom. Cager. Waduh Nindra, hanya kal kabujeng Neng Nong dugi ka dieu heula. Insyaallah enjing urang teraskeun deui. Hapunten samudaya kalepatan, nuhun kana perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.